Mang Wan kuat teh nganggo sepeda ke Ten Sule. Kaditu ka mana Bekasi. Lamun ditampi ku Mang Sule mah abi insyaallah kiat ngangge sepeda tah. Ngangge sepeda ieu tanya. Kumaha we carananya sampai ka Ten Kang Sule. Da abi di TV wae. Ninggal Kang Sule hoyong pendak langsung sareng jenisna Kang Sule abi teh. Ya abi nuju aya di Rumentang Siang, gedung Rumentang Siang. Sok Mang Wan, ayeuna atuh ka Ten Sule. Ari hoyong pepenak wae mah. Sok dongkapan upami nampi tage. Ya mudah-mudahan we sing da Kang Sule mah insyaallah jalmina batur. Eta insyaallah lah Kang Sule mah jalmina welcome lah, terbuka. Mau menerima siapa aja ya mudah-mudahan mah kitu we. Kang Sule nya aduh apunten pisan abi yang pendak. Abi bade ngangge sepeda. Kumaha we carana dugi ka tempat Kang Sule. Mun Kang Sule nya atur nuhun pisan Kang Sule. Nuhun cenah Kang Sule. Bade ditampi badan teh ge bade nekat ka Bekasi hoyong pepenak sareng Mang Sule. Nya atur nuhun. Eta oge mun aya waktu luang getang mun aya waktu kosong Kang hari Kang Sule mah kan padat sibuk nya parantos we sakitu ti abinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.